ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga lo tibatan bangke kahinaan dunia. Loh urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah kata dunia nayalah fasadduan sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleuh ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan kaambeul lamun jelema cinta jasa kana dunia kan mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur hatena dunia kewek deui aja teu mandi deui tadi emang meureun panyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah begitu sok besi zarah misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul aja pendi ke Jakarta ngandek naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh taek baris terus assalamualaikum waalaikumsalam sora no ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada bagian nyana qada eta kunaon eta ka ambut dijauh kene sadeu datang ka ambut ibola sangka masyaallah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang berarti sakulah nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila erat ngobrol bah kok eta disabut kitu hatena bersih cak nya jelema biasa. Aya deui udah kadatangan kiai da beja heula lama nah kiai anu dek datang oh nya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae abah teh kitu di abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan kita diudangkeun abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh kita diuk bae balik deui ka dieu kasar urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu benar tak kaambeul lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengekeun ku jelisya namun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhirat mah kadangnya ku jelis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah kan lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus ka HP tas salat lain istighfar ka HP mawa susur mah henteu prihatin lamun tinggalan susur tapi tinggalan HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang geus salat susur teu ka bawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu ka bawa walah masyaallah aing mah lamun HP teu ka bawa asa pareumeuh obor hirup parah iri jelema merindukan dunia ya karim ya kaum ya Allah nah datang ka maneh coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka
leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali, jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji, ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha atuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep ta sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh aduh parah. Ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat dan Injil belah dina Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayat tilata Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe geus eueuh, mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh, motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh hok geura duit kamari urang nya ka 100 juta poe ieu geus eueuh, motor kamari luar biasa. Segala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei, ka motor beat aya. Weh, motor nu gede teh naon eta mah? Naon ngaranna? Lain, anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget jasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Jelema nyiptakeun motor kos kitu ulah sok tapakur we goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju ka beneran nganggih jahe. Nah itu kan motif haju panjana mah teu bisa tah ngadeun lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos kitu mah hese deuk ragag bae kudu nyeklak bae pan atuh pan eta mah teu kudu nyeklak ge geus nudan ka dieu tah. Ya Allah ya Rabbi ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup sia aing lain siapa kolot ya kos gitu. Lah iya kan dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beak eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulang nah aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari orang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner orang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia. Berarti kan letik sabanang kolila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja nanti sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di panti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ke kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh ibutin wow 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia Pak Harto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu haji pendi mah geus nemboal kapuateun
tek 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 nol ke mana ya kapuat kalkulator murah sama kos itu teu kapuat atuh teh mangana enggak 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main dia tahu lah 100 juta lah masih main kan kasar geus bangsa tewek iku aja na kadina ieu iku mah bantikeun kalkulator kos kitu kan guys jeung sia-siana habak miliar ge geus hese miliar ge tek 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 ieu genep ieu genep ieu nol ka mana ieu ai nomor jeung susah kok resep yang serikeun resep asa hiburan jeung susah teh harus hiburan ya Allah ya Rabbi nu susah mah ka kota ge kajeleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan nyetel eta ngaranna eta mah samping enggak sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teh nyetel teh budak mantap zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cek ulah ieu hebat teh ka anak teh hebat peleba mana ieu make udang-udang bae nih ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make framing ulah make nanaon priwit teh trit eta pinter gitu ngaranna geus eta Agim teh teh zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari deui teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang nang ieu mah mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopel goblok teh jawab teh karena teh nyuruh eta ki pudoli kos kitu tah urusan teh nyuruh iya ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila Masya Allah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarang atawa nu ngadengikeun ayat ya Allah lain sembarang nu mantap datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indah mantap kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geng habak istarau bi ayatillah samanan qalila